ini parah nih. Saha tuh datang teh. Malah cereg ya mah, malah cereg ya mah. Tuh disumputkeun lah rokok mah sumputkeun. Aduh, kebenaran. Buka rokok tuh. Saya udut. Oh, rokok mah euy. Ayo mah. Katakan. Wah, warung-warung tuh buka rokok atuh. Tuh can meuli rokok mah. Ah, geus anyangan deui ka tuh ah. Tuh jadi. Aduh si Keket. Kuat pengen rokok itu merek. Wah, jauh ayo orang bobono. Pamajikanna pandai ngajuru dah budak. Benar. Naon ieu rumpatan gitu? Ari maneh cicing itu pamajikan rek ngajuru. Dia tua we. beneran eta wa? Bener itu buru-buru. Ayo buru-buru. Si aku nyuku aing. Eta rokok sakitu loba. Majarkan teh, si kunyuk katipu ku aing. Anu ku aing dibawa rokokna kabeh sia. Bae opieuna mah di dieu lah. Dibawa si kunyuk. Si kunyuk. Aduh. Si kunyuk nipu ka aing aduh aing. Rokok eueuh. Ayo aing katipu aing Ieu mah ya. Lain cep ya wate inget kamari kaonangan wate kamari itu kaonangan. Oh, kamari kaonangan. Ini sok aya nu ngajaga prasmanan nih naon ngaran. Peger ayu, mana peger ayu. Eta nyung serikeun ka uwa. Nah, diserikan ku naon tah? Pada uwa teh batur mah sapiring, uwa mah 2 piring. Nya pantes atuh ari ngawadahan 2 piring untung teu dibaledog atuh. Batur mah sapiring 2 piring sarakah pisan. Pan uwa teh sok inget nih papatah cikolot. Hirup teh cenah kudu bisa ngadua-duakeun uwa. Da uwa teh inget kana papatah eta. Mantak uwa teh nyokot 2 piring. Lain kitu maksudna atuh wa, lain kitu Kumaha maksudna. maksudna? Jadi eta teh maksudna ngadua-duakeun huap teh. Urang teh kudu bisa nabung, kudu bisa nyisihkeun. Lain ieu mah kana ditambahan sahuap teh nya sapiring jadi 2 piring. Salah atuh gitu.